Ada cek mah tetap direcehkeun eta kundang direcehkeun. Nya apa masalah ngomong ke endang. Pak RT nya kalau duit 100 diinjem duit 100 nu tadi ge 100 kursi endang ke jajan Maca. eta Nah, oh iya aja, nah aja. Diinjem heula 100 atuh. Diinjem, Cek. Heeh. Duh, aing mah. Ya duit 100-100 di aki-aki di ieu. Kita meuli antena. Tadi mah dikorupsi ongkos kurang itu jika meuli paku. Sebagai injem di hanan. Kayak saya kanan dua, ku aki-aki. Ya tuh Cek lah. Itu buka duit mah. Teu boga duit Pak RT. Aing mah tapi deh. Oh iya lah. Lah, 100 tah. 100 nya. Eta juga dangdan apa kumaha, Cek? Heeh jeung bakal ongkoh. Oh, meuli awe gitu. Engke pangadang-dangkeun eta nya. Kanto. Cek. Nya. Heeh. Pak RT teh beunang oge 100 duit tadi injem. Nyawa dibayar nyawa moal. Lumayan lumayan. Aing mah ieu mah bakalna dicarekan andu wae ku aki-aki mah ya. Kamari pake meuli manuk, ayeuna diinjem deh ku cembag. Aduh, aing mah kumaha juga gantian ieu. Aing jual manuk wae banyak. Dang, ieu meuli cuci loba, bagi carekan ku mama neh. Oh, Maura mah banyak duit. Oh, Kemana si endang sih? Mawa duit 100. Diisuk balik budak teh. Ngomong mulai panglayangan. Mulai kican balik. Apa ke main layangan ya budak teh. dang bener ieu mau dicarekanan ku mama neh. Moal Maura mah banyak duit. Oh. Tuh tingali. Make si tingkir wae kan mah orang. Heeh. Emang ayo pulang mana? Jajan dengan si endang masak lobana. Mana pamulangan nak? Ieu mah duitna. Ari endang duit 100. Kembali 14.000. Jajan naon dang? Ada cek mah tetap direcehkeun eta kundang direcehkeun. Nya apa masalah ngomong ke endang. Udah jajan mi loba-loba teuing nya sasakeun duit 100. Endang. Lang layangan mana dan cek bilang layangan. Allah, nyandang nang dijajankeun di viral taduaan. Pas mau boga duit wae. Kan mah teu boga duit loba, setingkir meuli. Duh, endang. Mage nginjem ka Pak RT. Minjem. Heeh. Terus mah orang ada ka Pak RT heula. Ka Pak RT. Arek naon si endangnya ka Pak RT. Kaki nyahoan moanya. Tapi di dalam pasti nyahoan da ieu. Dia beli-beli ke antenona. Aing mah. Cuma digantian moal sih nya. Acara kanan doa, ieu mah urusan anak ieu mah. Aing. Yang tuntung ya.
Kamari si saan datang teh? Yani apa? Ya antuk kamari teh. Udah datang dari tadi. Boh, imah nya Haji Odang teh apa nya? Kamu naik datang dari tadi apa ditelepon ya ke Haji Odang mulainya? Teleponnya ke rumah ya, tes atasan dia ya lumayan suruh ya. Pedok goblok teh. Hintul ya anak. Siram ya orang goblok saya. Pindah. Pindah. Apa ngebel lo aja? Oh, Odang ya. Tuh, gimana? Duitin ya. Apa lagi ya? Si Uban teh ka mana sih? Di imah eueuh dah. Apakah kebon? Antena teh dibelikan encan ya. Udah teh nyusuh naik kolot. Aduh. Goblok. Bantai eueuh tunggul. Si Uban teh ka mana sih? Aduh. Ayo punya Pak RT nak, mereka minjem duit ke Pak RT 50-an. Beneran aya. Ayo tuh. Dipir was bara lagi ya, ngaroyom ka imah. Teh kanan Pak Haji mah ya. Eta kuat ampun ya. Teh Aki meni kabluk. Can bang cing nyabutan oge. Orang meni Rama gadagna seru ya. Aduh. Semprot apalah. Oh, kerja nama ieu lamun di eta mah. Disemprot ieu mah. Ayo punya Pak RT nak. Tuh ayo dong. Ayo tuh. Pak RT minta 50-an. Nah, Ondang. Kamari geus pan. 100. Kumaha maneh? Oh, wah. Tadi mah ke kamari mah, emak mau setingker, banyak duitna. Kamari geus. Mak pinjem duit 100, encan dibalikeun dehanan. Mana ya di mah? Aya, tapi manehna mau setingker. Waduh, ayo skincare. Oke, ka imah lah. Kayak kamar cembang pinjam duit 100.000. Itu ge kita duit aki kita beli anten. Untung aki teh nyahoun. Ayo cembang ya di imahnya. Oh, bariteun pantol ya. Kamari teh nita. Prakus biak dua kita. Buset deh. Ayo aki nanya. Aya. Wah, euy. Ya.